Duh, ini teh si bunda tidak beres pisan. Si bunda ngadon ngabala, jeung ngabala aing bikin sampah acan. Kawana bikin sampah bahan. Di dia apaan bikin sampah. Manusia terbuka etika hirup teh ha. Keur ngeunah-ngeunah ngarorek teh. Bikin sampah sembarangan. Awas ku aing diganggu sia. Manusia itu teh dicirian pokoknya ku aing. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya teh kalah kieu. Tuh, asa geus sono hayang ka Mekah. Sono hayang popotoan dina Ka'bah. Batur mah ini dia kalah teu kuat-kuat deui. Hayang ini deui teh. Kumaha nya? Tuh si manusia teh itu si Haji goblok teh ditinggal ku aing. Saha nu ninggal? Manusia panjang sampai kieu ya kenelah ya. Manuk itu naik cici. Pasen kemana pas? Oi jiji acan pasen datang ke dieu. Maknya orang kudu pindah profesi jadi tukang seblak.
sudah datang. Cing ciriping, tukang pacing kacapit. Kacapit ku bulu pare sesekut. Mbak empak pak baga Mbak empak pak baga Musik loh. Sini aja itu. Mati teh. Ini. Kabur ah. Mas kudu rada bebeja ke Pak Haji euy. Aje. Oh, Ji. Ji. naon? Di ditu aya nu ngalahan. Anu ngaganggu. Naon? Di ditu. Ngaganggu. Tadi oge aya. Kang teh nu ngaganggu isuk-isuk. Naon ya, Ji? Lu bisa radio. Mana sugan ka mana tadi isuk-isuk? Tadi teh kulo musim sampah hungkul. Ka mana? Itu di naon di dulu we di na. Ruyuk. Oh. Ih, cilaka sia di dinya mah. Kamu ini sama. Coba didemit. Situ we ngaheunya. Paingan tadi aya nu ngaganggu. Coba didemit. Hayu atuh ka mana orang yang ubana naon ge? Ayo atuh da Pak Haji mah teu bisa. Halumpun we. Hayu tapi ku dalam manuk. Sieu. Jigot, Ji. Ayo. Adukun geblag. Heeh, ayo. Kemana we nu bisa ubar? Oh, aya da cenah nu ngabejaan. Sok we asup. Diu. Aya perlu naon maraneh ka dieu? Ayo diganggu wae. Diganggu ku naon? Bukan naon anu noel anu ningal. Di mana anu ngaganggu? Di imah tadi di buruan imah. Ka didinya sarua kitu. Jadi kieu, Bah. Tadi teh micin sampah isuk-isuk teh. Tah balik tidinya anu ngaganggu. Micin sampah ka mana didinya? Diruyuk, tah ruyukna teh serem da di teh. Jadi tadi teh yang pangaungkeun jurig naon? Naon nu ngaganggu teh? Oh, keun aing geus puguh keputusanna kitu mah. Ku abah ayeuna urang tinggal. Oh, ieu mah tinggal tuyul raja na aya di dieu. Mana, Bah? Eta tingali. Tah tingali tah. Aya tuyul raja na. Teu kaciri, Bah. Kacirin tuh kumaraneh. Tingali tuyul raja na ieu kot badag kieu. Mana teu ka tempo, Bah? Tempo untuk kumaraneh. Cek, Bah. Mereka tempo.
Ayeuna ka tempo itu kemarin. Jadi itu Padang bah. Ieu nu ngaganggu ka maneh. kumaha tuh ya bah ieu santan teh ngaganggu ka urang. Yang pangnewakeun we mun bisa. Urang teang ayeuna jeung Abah. Ya, ayo atuh bah. Kela posisina ieu tuyulna keur di mana kela. Ayeuna urang teang posisina di mana. Cing ciripi. Urang cacing kacapi. Capi ku bulu pare. Bulu pare seseukeutna. Belah. Cap ayeuna jeung Abah urang teang. Ayo udang. Turkeun Abah kuat ayeuna teang. Geus mulai ka anu bau-bau tuh gini baru geus aya tuyulna ciri henteu kumarane ieu gini soal aya tah tapi aya henteu kumarane betakeun mata ngabotna sok barudak ayeuna mah Kita Oci. Dibelum kumaha budak barudak udak heup barudak ayeuna mah urang ritual urang panggil tuyulna urang di ritualna dinya ayo tuturkeun urang sok ayeuna mah barudak rek meunang heula pusaka di urang datangkeun heula pusaka datanglah pusaka ciri-ciri tunggal pacing kacapit pusaka ayeuna barudak geus datang ieu pusaka barudak geus datang Ieu mah jang hayap. lain ieu jang nungkruk tuyul nu tadi tuyul raja barudak tinggal bawa ayeuna mah tinggal ngonang deui tuyulna datangkeun tuyulna kau ayeuna Menang, Pak. ngonang ayeuna barudak bawa rang api marana bawa nyumput heula ku Abah tuyulna di onang ayeuna bawa heula nyumput ku Abah ayeuna di onang tuyulna ciripit tulang bacing kecapit bulu pare cona hampir tak datang gini tuyulna dah senang kali baru dah kita Abah urang sebdok cingka Bahaya teh bakal aman wah. aman sok ayeuna mah urang kurilingan ameh tuh sawah saumur-umur di dieu ayo Aduh, gaya kieu geus menang fansnya. Eta.
tuyul tadi dia geuning tah.